Tah lamun diibaratkeunna dongeng eta teh barudak Quran jeung hadis disebat teh rel. Lamun diibaratkeunna rel kereta api. Kereta aya duanya beusina kanan kiri kanan kiri kanan. Tah ibaratkeun kanan Quran kiri nyata hadis. Tah kereta api eusina eusi Quran eusi hadis. Eusi Quran eusi hadis. Anu tiasa ngahubungkeun eta kereta api teh ka tiap-tiap stasiun. Urang mah Cicalengka, ka Bandung, ka mana jeung sajabana. Katujuan masing-masing numpak kereta api, tah tiap-tiap stasiun kiren. Tah kereta api eusina di jero kereta api teh lowong aya kursi dan kapasitas sanes. Jang saha eta jerona kereta api teh? Jang penumpang teh nyata urang. Diantarkeun eta. Punten penumpang teh ka tempat anu ditujuna via Quran via hadis. Nyata rel katu rel kenca, rel katu Quran rel kenca hadis. Tah punten barudak jang urang ieu mun teu kajamanan. Kereta apina aya tumpakeun urang. Anu bisa nepikeun urang ka tiap tujuan. Relna katuhu Quran aya, relna kenca hadis aya, mah bisa maju eta kereta. Urangnya berarti atuh mah bisa numpakan. Tuluy atuh Quran hadis eta fungsina urang mah bisa menikmati geunahna eta kereta api. Lamun dina rel antara rel katu kenca anu ngaja lelepong ngaja lalajar geuningan. Baheula mah ku kai eta mah ku beton naon sebatna? Sebutan naon? Urang dading ya rapal teh. Anu ngaja lelepong teh naon disebatna teh? Demplon sok numpak kereta api ya demplon mah. Apa sih? Naon sebutan teh, Min? Disebut teh balok kereta api geuningan. Aya rel di tengah teh di kaian. Tah ngaganjel katuhu ngadaganjel kenca suy pageun di baudan. Anu katu di baudan, anu kenca balok teh. Sapanjang eta rel dibalokan. Anu ngahijikeun jeung muatkeun eta balok teh kanu katuhu jeung kanu beusi kana Quran jeung kana hadis supaya maju eta kereta api. Anu numpakna supaya dugi kana tujuan masing-masing. Wasilana dugi ka tiap-tiap stasiun. Tah diibaratkeun kitu ngaos teh. Kitabna kitab kuning nya naso iba jeung sajabana ibarat balok. Salajengna rel beusi katuhu Quran. Beusi kenca hadis. Anu dihijikeun tah anu disambungkeun eta Quran jeung hadis teh ku pidau ulama balok teh supaya naon? Supaya eta kereta api bisa maju. Bila mana maju anu ngalingian eta kereta api teh bisa dugi ka anu dituju nah nepi. Jadi kaharti Quran teh da diterangkeun ku kitab teh, kaharti hadis teh ku saha diterangkeun ku kitab teh nyata damelan para ulama aturang teh bakal nepi kana tujuan. Pada Quran rangkeun salat, hadis rangkeun salat, kan urang teh kajamanan ka Kangjeng Nabi. Kumaha sih eta maksud jeung katerangan salat teh mah apa? Tah, maka kuasilana aya kitab diterangkeun ku ulama aya guru diterangkeun maksudna eta Quran, maksudna eta hadis teh kieu perihal salat teh. Termasuk tata carana, mode jampe salatna, gerak-gerik salatna dan sebagainya. Tuh kuasilana aya balok rel teh nepi. Lamun teu ngaji kitab ieu mah diteleg Qur'ana, diteleg hadisna tanpa guru mah nepi geus cilaka. Kereta api na aya di luhur, beusi kanan, beusi kiri ada, balok tidak ada, najan geus ngagerung eta kereta api maju, paling sajengkal geus dijuralit. Sabab naon? Beusi katu beusi kencana cekah. Geus aut-autan. Nah, kitu dah mata kurang kudu ngaji kitab pada ulama teh anu nepikeun urang kana tujuan
itunya bisi aya nu naon teh siji jeung aja eta geus Quran geus we hadis berarti manehna teh ngaluarkeun pertanyaan teh secara logika secara pikiran teh jeung ilmu jawabna ulah ku ilmu deui riweuh ku logika deui tadi teh kurang diibaratkeun tadi gitunya katos teu arti ge paksa kencing ka arti gitulah nah teu arti cing ka arti da ieu mah 17 tahun ke atasnya betulna harudang dan nempo bisu tah itunya tah eta lah nerangkeun bab ieu tah salajengna da cuang cieung nya kitabna hiji berarti nu diaos teh Al-Bajuri hoyong ditambihan deui ieu mah da kanu gede nya kawas kitabna teh ieu tah nu leutik deui ngajina aduh nu leutik dewe anu kejangkau ku duit murah-murahan urang damelan Syekh Nawawi tanah keneh nah da amang mah seueur silsilah teh ka Syekh Nawawi kitu guru teh nyata lamun aya mah Bahjatul Wasail teh lamun aya kitu kitabna lamun teu aya Bahjatul Wasail milari kitab Al Muawanah namina teh nya Al Muawanah